Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Selama di sini kok aku nggak pernah yo bertemu karo rumah warga iki. Bertamulah aku ke rumah yang ini. Ada nggak ya orang di sini? Punten iki, nuwun sewu. Iya, ada di jero. Weh ke jero weh tadi ke ruang tamu sok weh. Oh alah ada toh. Ya wes aku masuk yo. Nah, nyem tuh Bu Erna ka dia. Ka dia ya mah. Sambil kenal weh. Oh alah, gini toh di dalam rumahnya itu orang-orang yang menarik biasa minta Bu Erna ya teh ayo ya teh ibu. Oh alah nggak apa-apa toh, aku ini cuman mau bertamu saja toh, soalnya selama aku tinggal di sini aku itu belum pernah bertamu, jadi aku cuma mau bersilaturahmi saja ngono toh. Oh gitu kan artinya orangnya ketelah cai. Ojo repot-repot tondo. Aku iki ora bakal lama kok. Yang nggak satu hari gitu mah. Jenengmu iku sapa tondo? Ida, abi mah. Ida Rosida. Oh alah iya yo. Lali aku. Maklum aku iki wong tua. Tapi selama aku di sini kok aku ndak pernah iku lihat suamimu. Kemana dia? Apa kok iki janda? Ya sekala wora ada tantenya. Ayo omah neng mah salakian. Oh alah, ono to suamimu. Tapi mana suamimu iku? Di gunung pelakor tah? Kok ndak ada iki? Nah, iso tadi jaga tehnya. Ibu, suami abi mahnya ayah ya di Malaysia kerdamal. Tuh, lebih kasar ngomong lagi. Oh alah ngono tondo. Suamimu iku merantau ngono to. Alah. Tapi kok dia kerja jauh di Malaysia iku, ora di sini? Emang di sini ndak ada pekerjaan toh? Ya ada rezeki di itu atau ibu? Ndak kumaha deui. Tapi kue ikut konda ikut itu karo suamimu pergi ke Malaysia sana ketemu Upin Ipin tuh. Dek naon mimilu balen lagi pan salaki mama neng tehnya di ditu teh gawe ye lain liburan jadi dek naon milo oge. Yo kamu di sana jangan nganggur tondo, ikut kerja biar dua-duane sama kerja podo gawe ngono toh. Ah meni hauriam teh gawe di lembur batur biar nage di dege loba pagawean mah seseuna berupa gawean hungkul eta. Ya beda dong. Dengerin aku iki yo, dengerin iki. Kalau kowe karo suami kowe iku kerja gitu gaweku, kowe iku pendapatannya bertambah, ada 2 income ngono loh. Jadi kowe iki bisa renovasi rumahmu iki. Nah, aku di renovasi segala iya teh. Ada alus kene neng mah teh. Anyar kursi tahun kamari balik iya. Alus kowe bilang bagus ngono toh? Walah, rumah bagus berarti kowe ngono toh? Plafonnya jebol gitu, terus pagarnya patah gitu. Walah, nggak ada niat kok iki buat ini renovasi rumahmu yang L ini. Tete niat, ayo ibu, niat lagi nggak benerkan sungut ibu, ya kemana wae ngomong teh geranya? Sangeunah nak, burung sukan. Loh, ngawa iku kok ngomong koyo ngono toh? Ora sopan karo aku iki. Alah, kudu sopan. Yeuh, ibu kita sopan, ka abi jang naon di sopanan ieu teh. Loh, tapi kan aku iki wong tua, kok iki kudu sopan karo wong tua toh? Walah, orang pernah diajari iki karo orang tuane. Heeh, tapi kudu sopan ke orang tua mah. Tapi mun orang tuana sopan, ari ibu makan teh sopan, ibu kurang ngajar. Jong balik itu ah. Naon di dagenya? Loh, kowe iki kok malah ngusir aku toh? Ngusir Serini, kurang ajar kowe iki. Ini tah, ini naon di dagenya? Ini kan tuh. Yo, aku mulih sek lah. Dasar kowe iki kurang ajar. Awas cuman ka dieu deui. Dasar jelema burung atau bayar mah tutupan kok aing patuna ah. Aku niat baik kok mah diusir. Kok iki ora sopan toh? Walah, dasar kok iki. Harmen kok dasar dia. Kowe, dari mana kowe iki? Pasti pasar ya ibu? Oh alah, ngono toh. Gitu wae unggul geranya. Banyak meter ngobrol. Banyak.
Neng, tumben dia nyanak motor. Mohon bunda, kamar teh abdi teh peryogi jadi dicanak heula ieu teh motorna. Terus ayeuna bade disimpen deui kitu ieu teh? Mohon bunda, betul. Meni si Neng ieu mah teu balik pisannya. Tapi Neng, kada gerasa kenap, bunda ada kena sesuatu ieu teh. Dia nanya naon ya itu bunda? Kela sekedap. Naon ieu teh bundanya? Bunda teh nanya, "Iyo, Neng. Nah, Neng teh motor teh disimpan wae di dieu di mama Neng. Pan Neng teh ieu meureun dipasihan motor teh jeung diangge Mak nya. Nah, ieu kadon teh diangge geuranya." Oh, eta janten kieu bunda. Nah, ieu motor teh diangge ku abi soalna lebar bunda. Lebar naon ieu teh maksudna Neng? Nya uang bensinnya atuh bunda. Kan abi ge dipasihan uang bensin itu 1 juta sabulan. Jadi daripada dipesarin bensin, mending peserkeun jajan. Mak nya. Pinter oge geuning si Neng ieu euy. Mak nya. Nya kudu atuh bunda, zaman kieu mah kudu pinter-pinter urang teh. Tapi nah Neng ieu teh motorna kadon disimpen di mama Neng. Nah teh di kantor wae ieu teh. Apana lamun di kantor mah bilih kapanggi bunda, jantan kan mun kapanggi moal cair uang bensinna sapertos kitu. Bener oge nya Neng emok meuni pinter pisan eta. Mak nya. Ya pasti bun, kan Neng emok atuh. Tapi bunda ieu teh nuju sibuk henteu nya. Henteu sibuk bunda mah Neng, ngan ieu we hungkul rek ke warung. Rencangan abi hayu lagi hutang ieu teh ka Bu Tatang. Hayu Neng, tapi kumaha nya ieu teh? Bunda teh kumaha nya? Aman bunda, aya uang jalan mah. Ieu henteu. Mak nya. Hayu atuh Neng ari kitu mah. Hayu atuh bun. Lumayan, buka duit jajan. Mak nya. Tuan bunda Neng, mak nya. Jasmine, itu naon cenanya? Liur. Naon soalnya? Soalnya teh ieu inti matahari apa cenah? Naonnya? Naonnya aku ge poho. Oh, kacamata lain sih, Min? Hah? Nah, jeung kacamata segala ini teh. Ya kan kieu, Min. Intinya kacamata mama udah lah. Ngerti gini? Naon sih nih mending teu nyambung kamu, Mang? Gitu teh lo batengkan HP teh. Jadi galau, stres. Kamu mah mending kos henteu wae Jasmine. Terus naon atuh jawabannya? Atmosfer, stratosfer. Lain atuh nya beda deui eta mah lapisan bumi. Terus naon atuh? Teuing. Teu balik pisan kamu mah nya geus Neng mah udah searching mencari di internet. Tapi nah HP Neng mana nya? Kamu ninggal HP Neng teh, Min? Nah, jeung nanyakeun ka aku. Ya kan siapa tahu kamu teh ninggalin, Min. Henteu aku mah teh ninggali. Emang kamu ka dia tadi mau HP gitu? Asa henteu ah. Oh, nya henteu. Neng poho. Dasar mah nini pohoan. Maaf Queen. Tapi meni cemilan itu Jasmine, Neng teh bisa mikir mun teu bari barang dahar teh. Jadi bodoh gitu. Aya teh dahareun dia cemilan. Kanu dahareun diulikna teh. Tahu di mah aku mah dahareun cemilan. Ih meni lapar. Dahar tuh kamu teh di Lafarma beh seubeuh tong nyemil. Nyanggus atuh ari kitu mah yang madeg dahar we. Kamu masak naon? Ini di dieu di mah kamu ka ditu tong di dieu mah naon Neng. Oge tadi dahar jeung mie hungkul esuk mie cangkir. Nah tuh mah jeung mie cangkir deui. Biasana kan kamu mah anti mie Min biasana ge. No mie. Mie komedi atuh Neng. Mama aku can ngirim jadi aku dahar sayana. Hah? Nah can ngirim Jasmine. Angkot kamu kemarin cina tanggal 1 ngirim. Ini aku tanggal sabaraha yuk. Tanggal 5. Nah can ngirim. Ya nggak tahu tuh Neng, soalnya aku teh belum nanyain ke Bu Erna. Nah, jeung ke Bu Erna segala gitu. Iya kan mama aku teh ngirim yang lewat Bu Erna. Nah, sama Bu Erna nanti diatur ke aku berapa, ditambahin berapa gitu. Jadi nggak semuanya dikasih ke aku. Oh gitu, nyangga satu nih mana balik heula teu kuat lapar. Nah jeung ini segala di kamu VR kumaha ieu cenah geus. Alang kayak gini ka dieu deui. Bye. Dasar si Neng Nong. Padahal mah menurut dahar mah ajak aku atuh aku gehang dahar ya teh. Nyuh lami ya. Alhamdulillah panas ya Allah. Aduh, poekeun heula ieu bantal kursi meni geus barau jigong kieu. Ladi bae panas saeutik. Pohon itu mah sapu nyere
Har bunda, di mana ya? Maknya, iya Neng, bunda teh geus di Mabu Tatang yo, baturan lagi nih emok. Oh gitu. Oh Neng, bade ieu es krim. Ah moal geuleuh bunda, sok we saepkeun jeung bunda eta mah sok we saepkeun. Maknya meni golohan Mama Neng mah, da kumaha teh diacak atuh ieu teh. Udah moal yo. Ah moal bunda geuleuh katinggalin lagi. Sok we beakeun ke bunda lah, tong ditawar-tawar. Maknya meni golohan Mama Neng mah da kumaha teh diacak atuh ieu teh. Heueuh da anger bunda ari geus dilamot mah. Komo eta bare digegel geuleuh bojigong jeung teh. Meni kitu kabundan teh Mama Neng mah. Maknya, tapi Mama Neng tadi cek nih emok cenahnya, yo nitip motor deui. Nah mana motorna bunda? Nih gak udah dia. Iya motorna Mama Neng. Maknya, Lah, nah jual aya di dinya eta teh bunda. anta jual aya Mama Neng data tadi ge aya yo di dieu. Maknya, Oh gitu, nya geus atuh ka Mama Neng diasupkeun ka jero lah. sip atuh Mama Neng, mun kitu mah bunda balik heula nya. Hayo Hayu. Ari Neng emok geranya nyimpen motor teh di luar, cik urang mah asupkeun we langsung ka jero nya. Sepun heula bisa anu mau. Hari ibu Nurul Iman meni sagala we dirapatkeun nya. Nepi ka jeroan-jeroan gerah hayang kembar. Meni gareuh pisannya. Coba bu arema tara seporna ungu, ieu kita make cangcut ungu lieur aing mah. Aduh. Neng emok. Mama Neng, motor anyar ieu? Lain Bu Erna ieu mah motor Neng emok, mi HP di dieu. Oh ya ka dieu. Oh, kitu eta teh. Manya teh Mama Neng ieu meuli motor anyar kitu. Di Kang Budi eta dikirim duitna jadi meuli motor anyar kitu panya Bu Erna teh. Boga duit di mana atuh ari Mama Neng Bu Erna? Nya ti mana we duit mah atuh Mama Neng? Ngan Mama Neng boga gosip hot henteu ieu teh? Henteu Bu Erna, Mama Neng mah teu boga gosip ieu. Nu ada ge Mama Neng nanya ka Bu Erna. Bu Erna gosip naon ieu teh nu anyar kitu? Oh, Mama Neng, Bu Erna ke Mama Neng, apal tuh? Tah, gini aya, apal naon eta Bu Erna? Ibu-ibu Nurul Imannya udah jarah ya, ka Jawa. Har, nah Mama Neng teu apal. Pan Mama Neng ge member ieu di Nurul Iman teh. Nah, Mama Neng teu apalnya. Teu apal kumaha Mama Neng mah rapat kita ramiluan. Tapi oge nya bener Bu Erna. Tapi Bu Erna ieu Mama Neng teh rek laporan ka Bu Erna. Laporan naon eta Mama Neng? Eta biasa mitoha Bu Erna ieu mah. Alas ya, kunaon ieu mitoha Bu Erna? Iya, mitoha Bu Erna tehnya. Mah, nah sangun teh asak-asak ditutungan tadi teh nya. Dicetrekeun teh eta teh magicomna. Henteu. Hah, mane nah atuh dicetrekeun. Teu moal asak teh dicetrekeun mah nya. Kumaha eta teh nyetrekeun nya? Mending eueuh kabog teh nya mane. Kelanya Bu Erna Mama Neng nyetrekeun magicom itu si Neng teh begugan. Oh, sok Mama Neng. Ke Mama Neng ka dirinya Bu Erna. Sok atuh ka jero buru mana teh Neng? Mending teu bisa pira kitu hunggul ge nya. Ari teu bisa atuh. Nya si Neng teh cenah nya. Engko dek ka dieu tapi teu balik deui geura budak teh. Susul ah ka imahnya. Tapi nah eta Ibu Erna. Kumaha sam teh naik-naiknya? Sayang kita sekalian ke Bu Erna. Tanyain aja deh gak apa-apa. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Jasmine. Naon ieu teh? Ini Jasmine teh mau tanya, Rizky udah ngirim belum ya? Soalnya Jasmine udah gak punya uang ini teh. Tos ngirim. Kan ku Bu Erna kemarin geus di-HP-keun. Iya duit kiriman Mama Jasmine teh. Kayak ka Jasmine, ka Ella. Oh gitu. Tapi deh Jasmine gak ketemu si Uwa deh. Malah pas Jasmine pulang kemarin si Uwa udah gak ada di rumah. Gak ada siapa-siapa. Hah? Anu bener itu Jasmine? Iya Bu Erna bener. Malah pintunya juga gak ditutup pas perginya. Iya mah tebalik. Naon anu tebalik itu Bu Erna? Naon? Iya duit kiriman si Ningsih eta jeung si Jasmine dicokot ku Uwana eta ku si Ella. Nah habet bisa gitu eta teh Bu Erna. Pan kamari tehnya Bu Erna teh mikeun duit ka si Jasmine. Ari bae si Jasmine teh eueuh nu aya teh uang si Jasmine ku Bu Erna teh pihapekeun we. Da cik itu ngomongna teh cenah geus we ku abi cenah ke ku abi ka Jasminekeun. Ai si horeng teh digubuk geuninnya digubuk balik eta ka Sukabumi. Teu balik pisan eta uang si Jasmine aing. Meni dedeh teuing aing mah nya. Terus gimana tuh Bu Erna ya? Uang Jasmine udah nggak ada, udah habis. Tadi juga Jasmine makan cuma sama mie aja. Yang isi 2. Kala atunya orang telepon lah eta sini sih kala. Tungguan sakedeungnya. Emang teh ya. Tah nyamuk geuning. Halo Ningsih? Iya duit kiriman mana nu Jasmine digubuk ieu ku lanceuk mana eta? Ku orang Sukabumi.
Heeh, teh arti urang ge pan ku urang teh nya dibikeun ka manehna teh. Cik manehna dibikeun ka si Jasmine cenah sok PHP-keun ka dieu. Urang teh baru percaya we, repek teh digubug ra aing. Lain kumaha-kumaha nih si kirim deui yeuh. Meni jiga nu kurang duit sok kirim karek 2 juta 5 juta masuk buru karunya si Jasmine geus dari emi ai maneh. Budak dibere emi sok buru kirim 5 juta. Hanggas ari kitu mah nuhunnya. Hampura ibu era ngamak indah kelakuan lanceuk sia atuh ah. Meni nuhun yeuh ah. Guys, Jasmine ayeuna mah tong loba pikiran. Dikirim deui ka Mama Jasmine 5 juta ke sore. Sok ke sore tong ngomongna urang ka ATM urang cokot duitna langsung nya. Oh gitu ya udah iya tuh biarnya. Asik Jasmine nek menang duit ya mah. Bisa meureun jajanan Neng. Sok nirakeun sia Neng. Jeung teu dibere duit teh kieu teh meuni tuman sia mah. Kimi. Tapi mau neng tadi cek si emok cenahnya. Pi. Dari sini emok nyimpan motor. Jadi lagi? Tadi kunci ku mah neng ke ruangna. Nya tinggal licit, hah? Diterekan mejikom gara-garanya. Pi. Sok ngerakeun segala mana Neng? Bentar aku kita. Ari ibu-ibu Nurul Huda gatol man. Pokoknya teh mama Neng kitu meuli motor anyar. Tukang es krim. 20 nu ieu sabaranya. Bisa anu maok deui eta bisa lancek Jasmine deui. Salah. Hari teu bisa atuh. Ada panjangnya dulu. Bentar ya. Susulah kayak meh nih. Tapi itu juga Ibu Erna. Tuh, aku mau nanya ke Ibu Erna soal. Meni haroha. Ntar aku pengen ketawa dulu. Ibu, ya, jaga loba bagok. Alah, sopan. Nuhun sewu. Bener gak sih kayak gitu? Oh alah, ada toh nang di dalam apa? Aku iki mau alamat.